Sandro. Sadi neng. Duka tuh. Dewek si Siti apa lain? Uhun. Sahadinya. Sadi mana sih? Si Aji kok, batur SMP menyepoho. Oh, si Aji dak tengil. Datangnya ya. Ajen lah, nu penting kan tuh fuckboy lah. Jajal atuh minta nomor WA na ya. Ayo bebenan aku madi malam nanti noro ya. Duh, aing mah era. Lah wong kajeun ieu, kajeun lintro. Terserah, taekeun mah sok. Tuh kajeun lin. Sok atuh sabaraha? 08 tilu. Oh, siap. Terus datang yo. Kayak kuing di P-nya. Siap. Hebat nih sih mah. Ulin dia bisa menang nomor HP ya aing kumaha. Nasib lah, jomblo aja. Bos, ayo ini toh udah ngeganggu nu keur pacaran. Sadi neng. Kebetulan MTS. Batur MTS. Ya, Kasepnya. sepi aja. Wih, itu mah si Gajah Masugi euy. Mobil-mobilan. Emang baru tadi ke sekolah bapak nage bogan mobil tilu. Nya mending kunaon teh jeung itu. Budak nage tengil fuckboy deh. Sok ada cenak foto-foto. Hujan. Be. Awas ya na sulu aing diukna kok. Mang, padahal belum panggil kan tuh. Awas hargi itu sulu na aing kok. Biasa bae lah. Bahkan oh, sok kena dicimbau sih. Oh, eta budak leutik buang sampah sembarangan teman. Yo, bro. Buang sampah eta kana tempatna. Duh, ayo buang sampah teh ke tempatna. Budaknya. Duh, ya si bapak aing malikai si kumaha laletik kieu jeung ranjang ge teu mahi atuh. Ana satu di dieu mah tinggal lah. Di dieu tuh, naon di dieu. Lu ge ngajedog pun di naon di kepala. Nieu lah. Atuh lah. So tadi panas, Lin. Ayo ngaberesan itu sih nyapu yuk. Yuk, nyapu be. Ini mah beresan Solo. Nyapu. Hai, mangenas ulin ge. Teu jeung awewe nyapu. Ya ibadah lah. Kebersihan itu bagian dari iman. Rohon sama. Balik ya. Sang di jebol lah, kawina panas kene. Ya tadi dia ketemu mana? Mantap. Neng siapa tadi? Enggak. Benar. Benar. Kegari hanjak kalau di jeung AA santer sana naon.
Boleh. Yang foto di tulisan Majenang ayo. Di mana? Gitu. Ayo tuh. Telepon motor mah. Hah? Siap tuh. Bisa ada gede. Terus lah, panas. Kali ke lah. Aja. Terus lah, panas sama ibu yuk. Motor mogok. Mogok. Beneran loh. Buka tuh. Motor mogok. Jangan dari ikan bensin ah. Bensin lagi ubahan euy. Walah. Mogok. Kunaon, Bro? Mogok euy, Bro. Mogok kunaon, Bro? Luka tuh apa? Biak bensin, Bro. Ngedes temen kok biakeun bensin mau awe di. Aduh. Merah eta euy. Kondeng, kuning. Itu aing bucat. Kak kajen kumaha deui da? Ayo atuh jeung urang. Terus anjing saha? Aduh. Bekasnya kampret turun. Turun. Gimana tuh neng pada jeung si Aji mah? Kajian asa serangan. Mohon atuh mohon. Jom. Ya aing sih jeung saha ke balikna. Manyain kudu mau dorong motor. Aduh. Bro, dorong lah. Menang pahala ieu ngadorong mah. Lah gara-gara sia baekeun bensin, kumaha dia mau naik ulin jeung awe ilikan heula bensina. Aing kudu ngadodorong. Ah, aing geus caramahan yeuh. Ayo kata dorong. Budak lu tadi deui gini. Kudu dorong motor, menes teman. Ah, kerjain deui lah ku aing. Mama tenang. Mogok euy. Mendok. Aing ngomong medok we medok. Kumaha di?
Di dia imahna. Heeh, Eki bangga ada di dia. Malah arek terus be arek ngedekan kai bapak. Jeung atuh, hati-hatinya ulah ngebut. Waalaikumsalam. Anjir si bapak keur ngopi. Hayang atuh aing. Budak leutik kayaknya hayang ngopi tuh. Assalamualaikum. Salam. Di mana? Ngulin bae. Biung boga teteh ulin bae. Ngabengharkeun gitu. Kumaha ulin gue kecampur wae. Di siga nu capek tas tindi deh. Geuna tas ulin biarkeun bensin ngedorong deui na. Nah, medok. Mana ge ulah ulin bae, ulin jeung sadi. Sugana budak nu tadinya nu beakeun bensin isi blekok geuning. Ini ngeureun di dia, Bro. Urangkeun HP heula. Geus ya kadi cerita lah kadi beakeun bensin kumaha deh di mana bayakeunna? Beakeun bensinna di Majenang. Oh, berarti bener budak nu tadinya. Heeh, hanjaka pisan berat tadi. Untungna aya si Aji babaturan MTS walaupun tangil gen, tapi bager. Si Aji anu boga mobil tilu eta cuma sugih. Atuh mendingan jeung eta daripada jeung si Gitok mah. Tapi lho, Pak, udah bingung jajan migra. Wah, si teteh mah malah banding-bandingkeun kitu nih. Heeh lagi si Gitok mah ngadorong motor ge tepang meulikeun SS acan. Karunya teh. Geus mending jeung si Gitu bae jeung si Aji, itu mah mobil lagi jenuh. Katangun jeung si Aji mah meureun bisa nginjem mobilna jeung anjang. Jadi maneh nyawa si Bagol? Bagol bakul kai apa? Tadi ge papanggih. Jelas senyummu saat kita bersama. Kini kita terpisah oleh jodoh yang menjemputmu pergi. Bro, balik. Ini ngulangkeun HP ini malah balik sih. Anggeus tadi ngelakeun. Yang penting itu di mana. Pak, HP lagi ketinggalan di botol cokol tadi. Kumaha bisa sih? Cokot tadi tuh. Ini HP nang si Dio. Kita mah nganter heula. Aduh, si Gana mah ya mah kadengean keur ngobrol tadi gitu. Kumaha ya? Kan budak teuing. Saya nanya ya, las dong. Boga teteh ulin bae mata kambuhan. Enggak, tilu. Biung. Ini si Gadut ya? Ini si Gadut capek tas. Enggak medok lah gitu banyak. Can. Tahu lo santai. Gila. Si Teteh bang. Dua tuh. Wah, si teteh mah malah banding-bandingkeun kitu nih. Tidak benar di sini tok mah haus gen. Jaga. Atuh udah benar, di sini tok mah yang ge teu pamalikan acan. Di mana nyawa si Aji gitu. Kalak salah. Si Bagus. Jadi mana nyawa si Bagol? Bagol ada bagol.